ayam goreng pikeun jelema anu rek pindah tina adat awon pindah kana adat anu habib hartina hijrah cek bahasa agama malah bisa si katera luyu jeung kecap kolot urang teh sing pada asapnya ngahampura dak lolobana jelema mah lolobana teh atah ngahampura malah disebut atah ngahampura iya sabab kesaeutik ngomong heueuh ngahampura karena kesalahan batu tapi aya geus balik kadang-kadang nguluwut keneh tur tak ngomongkeun kagorengan batu artinya teh patoja iya antara sungut jeung hate muncul bahasa amah banget nyiharep tapi ati ngungkir gimana mudah-mudahan urang anu kawengku ku jelema anu sok asap ngahampura nyerage iya atuh pikiran tansah jeung aya pikir saeuna purwah lagi siring dongkap ka dieu memang aya perlu ngan segala rupa hal oge kudu luyuk di budaya urang budaya katimuran ari budaya urang teh nyaeta ngete taraje micak hambalan nungtik lari mapai bukti nyucruk walungan mapai mahangan lebih pasir mapai jungkrang ameh kaituna malapah gedang kalayan teu melengkung bekas nyerahan kata mah budaya itu turta digondeng ku agama atuh salopa hartina teh migawe api gimana ke sakena senopati kaharep senopati pati kaharep mah sapayun kamar dimimiti nganyieun pangwangunan di negara ngecek ngepur melak tanur babakan melaksanakan katuh jadi negara anu merdeka kalayan laluasa ieu teh jelas ieu teh gawe nu rancage gawe babarengan antara kaula pati mantri bupati handapna RT jeung RW kalayan masyarakat nu kapandang memang ngilu aub dina mangsa pangwangunan dan ieu teh minangka wawakil ti salarea da ai rek merek layan pangajen ka sakabehanana mah moal mungkin ngan ieu mah sing jadi keur anjeun hungkul tapi sing jadi tolok ukur kahareupna sangkan jadi motivasi dina mangsa upaha gawe di negara ameh ngawujud negara anu makmur negara anu sejahtera sabab urang manusia muarek negar cara orang hartina urang teh bakal mulang ka alam kalanggengan nari dina mangsa mulang ka alam kalanggengan engke teh aya pamilih antara neraka jeung sawarga pilihan eta teh nyaeta gumantung ku urang sorangan nyaeta amal perbuatan habib sabab lamun urang geus mulang ka alam kalanggengan yakin bakal diputus naon rupa hal amal-amal ngan aya tilu nu di antawisna hiji ilmu anu manfaat kedua sedekah jariyah katilu nyaeta mibandak budak anu soleh doa budak anu soleh anu bakal terus ngalir da sidik ieu indung budak geus maot si kening si adil dahana waktu da sidik mimiti gubrak ka alam dunya ieu budak teh bareng jeung indungna mati kaula teh kawas anu beurang nyeri hate aya da sidik boga anak hiji-hiji si kening
kaduanya nyata ayah bunga ongko kaula boga turunan dari turunan kaula teh lalaki boga jago menikah syekh jangkung leutik cara ejangna beres lah salina mah jago gendut pangitun geus bisa wakeun atuh jangkung leutik